si Odong jeung si Etek. Dina hiji poe harita teh poe Sabtu malam Minggu di bioskop aya 2 judul film kabeneran diputerna teh bareng si Odong jeung si Etek hayang apa duanana. Terus manehna badami, si Odong lalajo judul film hiji, si Etek lajo judul film anu hiji deui. Sanggeus beres lalajo manehna silih bejakeun. Pokna si Odong, kumaha Tek film teh rame? Kebeneran si Etek teh cadel kamargi. Rame dong. Nah, si Odong ge sarua film anu hijina deui ge rame Tek. Sarua rame modna pamargi. Bubur hayam. Isuk-isuk pas arek meuli bubur ayam, si Don jeung si Den kunem catur. Cek si Den, "Don, rek meuli bubur ayam, saya rek meuli ka hareup yeuh." "Arek Den, ngan kade pisahkeun we bubur jeung hayamna." "Nah, Don, bet dipisahkeun sagala." Cek si Don, "Atuh mun dihijikeun mah beak buburna dipacokan ku hayam." Tukang gentong jeung tukang kerupuk. Di hiji lembur, tukang gentong jeung tukang kerupuk keur dagang bareng. Dagangna sarua pada ditanggung ku make rancatan. Basa rek ka lembur nu hijina deui kabeneran ngaliwatan sawah. Lempangna tukang kerupuk dihareup sedengkeun tukang gentong di tukang. Emang harita teh keur meujeuhna keur panas mentrang. Teu pupuguh tukang kerupuk ujug-ujug lumpat tarik pisan dina galengan sawah. Nepikeun ka ayun-ayunan tanggungan kerupukna. Tukang gentong heran aya naon tukang kerupuk ujug-ujug lumpat. Tekung silila tukang gentong ge sarua lumpat tarik pisan nepikeun ka dagangan gentongna pareupeus ku sabab diaradu gitu. Sanggeus tepi tukang gentong nanya ka tukang kerupuk. Bari haeho tah tukang gentong, naon ujug-ujug lumpat? Tuh tinggal di dekan urang pareupeus. Cek tukang kerupuk, eueuhna naon? Urang mah lumpat sateh. Ieu kopiah bisi belel ka poe Jumaah. Kacaritakeun si Don jeung si Den keur ngobrol bari ngopi di tengah imah. Cek si Den, "Don, ari ayeuna teh poe naon nya?" Si Don ngajawab, "Poe Kemis, Den. Maknya geus pohokana poe." "Nah gitu." Cek si Den, "Lain gitu, Don. Berarti isukan teh poe Jumaahnya. Ari geus Jumaah naon, Don?" Cek si Don, "Nya geus Jumaah mah saya mah rek balik we ka imah atuh, Den. Maknya cicing we di masjid." "Wah, katebak euy," cek si Den bari segak-gak. "Barade obat ya, barade obat nyeri mastaka. Cobian nuang obat ieu nyeri mastaka moal 3 menit acan eta panyewat nyeri mastaka bakal ical. Mangga kasadayana ibu-ibu, bapak-bapak saderek kuring ieu icalan obat nyeri mastaka. Mangga kasadayana kadarieu. Kusabab manehanana isuk-isuk keneh nepikeun ka sore. Eueuh anu daratang sanajan raweco terus mehana meresan daganganana. Sancan balik geus meresan daganganana manehna nyampeurkeun ka kios. Cek lah aya obat bodrek mah meser 2. Puguh amang teh yeuh nyeri mastaka yeuh dagang ti isuk-isuk eueuh nu ngarer acan. Bari ngasongkeun duit ka tukang dagang. Sendal leungit. Dina hiji poe Jumaah saberes Jumatan, si Obang orang Batak anu pindah ka Bandung ambek-ambekan maehanna teh sendalna leungit. Tah si Abang terus nanya ka barudak. Cuk si Abang, "Heh, kau barudak tinggal sendal kuring deu?" "Henteu Bang, kuring mah teu ningali." "Eta sendal anu karek meuli bieu isuk-isuk." "Henteu apal Bang."
Keur kitu datang Pak Haji keluar di masjid. Pak Haji ge ditanya ku si abang. Cek si abang, Pak Haji, sedang kuring leungit Pak Haji. Cor Pak Haji, Pak Hili meureun bang. Bah, siapa pula itu Pak Hili? Cek Pak Haji, kieu bang, Pak Hili teh Pak Gentos. Bah, duaan jeung si Pak Gentos nih. Wah, duana gureng kudu dibantai. Aduh, si abang di bejaan tengah ngarti ya. Can ngartian bahasa Sunda juga nama. Pak Haji uyuh heula bang ah. Assalamualaikum. Bah, waalaikumsalam. Rek ka mana Pak Haji? Sedang kuring kumaha ieu? Nu ngebut jeung nu mabok. Kacaritakeun hiji poe hiji pemuda keur naik motor bari ngebut sategar kabek. Keur kitu motorna ujug-ujug direm ngadadak. Da bisi nabrak hiji pemuda nu keur mabok di tengah jalan. Dasar tolol. Mun mabok ulah di tengah jalan. Cek nu tadi nu ngebut nyata bari kesel jeung keheul. Maneh nu tol mah sakitu ngebut nabrak teu keuna. Ulang tahun. Neng, wilujeng ulang tahunnya cuk. Tah ieu kadona ti bapak. Teh hiji bapak bari ngesun budakna anu keur ulang tahun. Sabaraha tahun ayeuna Neng teh nya? Tanya bapana. 13 tahun, Pak. Walon budak bari imut. Bapana kaget dararasaan budak teh kakara umur 7 tahun. Nah gening tos 13 tahun deui. Apan tahun kamari abi genep tahun. Ayeuna 7 tahun. Jantet 13 tahun Bapak. Boga lalakon. Kacaritakeun si Udin sakola budak sakola anu sok kaborangan wae sakolana teh. Dina hiji poe mayana ditanya ku guruna sabab kaborangan deui. Udin, kunaon maneh kaborangan? Kamari kaborangan. Ayeuna sarua kaborangan. Iya Bu Guru, panan boga lalakon mah datang na sok paneuri. Sakalian jeung cabena. Di hiji pemancingan harita teh keur perlombaan anu ngiluan mancing eta orang Garut, orang Bandung, orang Cianjur jeung orang Sumedang. Anu opatan eta sing harulang sabab eupana nu pajago-jagona teh eueuh anu nyanggut. Orang Garut ayeuna mikir, ah ieu mah jigana mah kudu ku eupan dodol gitu. Sabab kuring kan asli Garut. Celom pasti anslomkeun kiriwil manehanana meunang. Eta segede 3 ramo. Ningali kitu orang Cianjur mikir, ah ieu mah jigana mah kudu ku tauco. Nurutan mehana upana ku tauco sabab manehna orang Cianjur. Celom kiribil menang sagede dampalungun padag. Tah giliran orang Bandung ayeuna mikir, oh aku peuyeum. Dicobaan upana ku peuyeum. Celom tekung silila kiriwil mehana menang sagede bitis. Nah, terus orang Sumedang pasti ku tahu. Pas upana digenti ku tahu, anggit celom. Grunyut. Pas ditarik satekar kebok, pengs, keblos. Mehana teh nyaeta teu bebenangan, laukna teh teu meunang. Nah, tekung silila keur ngahulang mehanana. Nolol si laukna teh. Mana tuh cabena euy?